iyyaka wa tulal amal. Kudu sieun kana tulul amal. Kunaon sababna pangna kudu sieun kana tulul amal? Lantaran ari tulul amal teh eta teh nu matak ngajadikeun condong na hate kana resepna kana dunya. Non tulul amal teh atuh ngarasa urang panjang umur. Ku ayana urang ngarasa panjang umur eta ngaakibatkeun hate urang teh resep kana dunya. Itu matak dugikan dugu lupat nyawa urang neangan dunia teh lada masih kene jag-jag ye. Masih kene lila kene urang hirup dalam dunia teh matak neangan dunia nepi ka toh-tohan. Da ngarasa panjang umur teh. Kulantaran urang ngarasa panjang umur gitu. Duit nu aya dina diri urang teh mung bisa, Pak. Kapan anu resep kana dunia mah mung bisa jeung duit. Naon sabab lah ieu lamun dibikeun ya. Atuh ieu teh moal cukup engke teh jang anak urang. Moal cukup jang incu urang. Bahkan nu leuwih parah panutul amal, Pak. Aduh boga duit, ieu teh boga tanah saeutik ieu teh. Geus bingung ti heula. Kunaon Kang make bingung? Waduh ieu teh pangna abdi bingung teh ieu teh. Padahal abdi teh can kawin mah encan ieu teh. Geus mikiran bisi incu teh kabagean. Padahal kawin acan.